Ngaropinya. Sok, ayo, ya. Sok, maradan. Yuk. Ya, ya. Dah, dah. Dah. Oh, oh. Yuk. Dah. Kau tak mana yang udah tingginya, dah. Sok. 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 Yuk, yuk. Yuk, yuk. Sok. Sok, misalnya, Bu. Oke, kemarin itu ada yang ngopi sarua. Jago. Ya. Cicing lah video ibarat karo top mau ah gitu. So, ya ya mana itu peranakan ya ternyata oh kasih jago ya oh ya yang saya jendri guys sok cicing guys puritnya tuh kamera ribu salah ampih ke loba jaitanan kicing tring kami tidak bisa tuntut ngurusin gantas so tulidinya orang benarkan kata dia ayat tesoan tahu bagus jalarin cuy gitu ya kami pokok dari telah rilat tring tadi kami di kebon terus kalau di jahitan iya mas pokoyan aki mah tuh sekolah tampil aki balik teh kalau pak opi-opian mah aki mah susah kayak ini kan kudu diampihkan di kacak hayam gitu bagi kita mulai uyah-uyah acan kami teh kudu kumaha gitu nya biasa ingat kami teh asa boga kalapa di dieu cingwang tempo kagening meunang ngalasi aki ieu teh bareto mah tuluy naon tuh naon eta sugan teh naon alak beurit eueuh gunana ini sia alak beurit ieu nya we aki wayana ya nyahoanan kan ya jual kalapa da coba gajang beli uyah-uyah acan dengan aki teh leso-leso gajang beli sabun kami tetep gajang beli uyah si aki kumaha ieu bawa lagi kami tetep bararisa da ki lah sugan kudu di kieu kitu di ais ku kami aduh saik berat ka mau sakieu ge geus kolot kita rese berat ge da butuh duit kan jalan au aduh aku orang bawa sakit jadi araya banar kalapa kira udah biasanya masuk ayah ibu risma ya si aki emang gak teh sudah kami juga ganong dari saiki ke ganong awewe muda mudahan we araya ini itu bakal duit Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pieueun. Aya Bapak si Ujang. Aya. Kemana? Kok lalanjut TV. Ini boga duit ieu teh. Lain. Kan sok moya nu katar ayeuna mah. Oke atuh. Baik deui. Teu gerok kuning sugan. Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Aduh.
kebenaran ayah ye. Ini teh boga duit teh jual kalapa sok mulieun keneh kalapa henteu. Ya Allah. Kumaha atunya. Ai sugan ai itu si Salkam sok mulieun keneh. Osok kita sok mulieun. Bukan ini tuh dia osok keneh. Nasi jual berek. Hampura Ke kalbak. sugan ada kasih Salkam. Got kene deng. Sok ngabohong mah buat ting osok melian lah. Eta mah yang ini aing mah. Tuh kalapana ge bersih. Astagfirullahaladzim itu naon kamu ada asa piraku bagernya meureunnan teu geuning teh kumaha hampura bujang ngagepegdan teh nyihi teh mas hampura tah kalapa nama ieu aduh yeung berat ujang tong jeung seurikeun ini teh butuh duit dieu mah geus teu boga uyah teu boga tarasi geus yakeh teh can ngawesong aing ngawesong ayeuna mah kieu we meureun ujang meureun ek dibeli ek henteu kalapa mah ek minta tulung we nini mah atuh minjem duit kan we kalapa mah heula di dieu geus sakalin meuli uyah nini teh heeh sabaraha kalapa sada kieu nini lamun eta mah biasa cuma jual teh kurang sarawe ujang tong seuri atuh da kumaha ini atuh ieu manya kalapa diseuri-seurikeun da kieu kalapa teh teh kurang gede lamun bisa ditiup kelas balon mah rek digedean kunanya ditiup ini teh sakieu saganongan tuh Eta teh kalapa dinya nih? Sarua apa disangka comro ieu segeuleuh kalapa ya teh lain comro aing masa kabina-bina ini eta ujang aya teh naon di sina Ieu ieu teh kakaran lebaran aya bolu aya odading dah aya ieu kicimpring tah sok lah itunya bisa nih yo mau ada hari yo bisa sok kieu we ada terak ieu nih tukeran di kalapa rek ayeuna mah kieu ieu 3 wadah kalapa 2-nya atuh kurang kene nih lain kurang kene geura cobaan heula kieu ieu teh kan 3 wadah dibawa kuning hiji 2 nya tuh heula hese dan ini ogenan ieu 3 ai ceuk ini kalapana sabaraha hiji nih ai ceuk ini teh kieu ieu suguh 3 wadah dibawa kuning ieu kalapa 2 bener ya 2 hiji 2 ai kitu mah nuhunnya nina balik Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? nya hayu ai kalapana mana nih apaan cek nini ge ieu suguh 3 ek dibawa kuning ieu kalapa 2 teu nyebut kena tukeun nini mah ada salah saha balik geus ini mah ayo nuhun jang cuma untung nene urang ceurik nene ieu mah ai nini mah disakolakeun teh pinter nini roheng mah ayo jang nuhun itu si nene astagfirullahaladzim ngajual kalapa teh dibeli ku kami nah kami ieu atuh da keur butuhkeun bae sukan aya si Aki bener deui gantian mah atuh kami ya kalapa can aya nu meuli leuheung mun Pak RT aya sok meulian kitunya cobaan gitu kami ke Pak RT tapi ngaranna ge usaha kieu geuningan aya ala-alaeun hese payuna di kampung mah dan we ada segala mah juga areueuh aya kieu mah Pak RT teh tingkat kantor tingkan mulang ke pimpin gerakan gitu kebersihan dari Jumat bersih. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Ke ayah digulung itu
Geus anak onta nagenan buah yang anak onta gitunya. Ceng bae geus boga mah. Kami mah kajen balik deui susukanan we di jalan aya butuhna. Subuh aing mah PRT eueuh, kumaha ieu atuh. Kalapacan kayu dia ya. Heeh. Bukan aya nu meuli da imah ieu tara meurian ayeuna. Sugan heueuh ai di kampung mah aya ala-alaeun hese ngaduitkeunana. Mun aya mah ku kami tuker-tuker. Kadi ieu kitu kami teh. Kena naon ujang? Mana lang layangan? Di luhur sabaraha hiji? Dua. Cing teh heula ini ngajaran sakedeung bager. Ingat ini euy. Cicing ini ngajaran. Ish. Kamana ujang? Tidak tutup. Sok. Lah bari parasea madananya. Kamana bapak? Ulin kan ini. Maneh. Arulin atunya. Ngenong di sini moal. Atuh sok sing entah kade pajelit. Heeh. Kamana mangsal kam aja? Assalamualaikum. Video. Iya, Mangga. Oh, ieu teh cangkeul kita di ini teh. Ngajeng-ngajeng kalapa geus teu boga jang meuli uyah-uyah acan ini teh. Mawa kalapa tah digandung sugan di dieu. Salaki maneh nyai sok meulieun kalapa. Kudu ditaroskeun heula. Mang telepon heula nya. Kalep atuh sok. Da abina teu gaduh artos sudah. Geus teu boga uyah-uyah acan si Aki teh can ngawesel ti ditu. Ai di kolong teh loba kalapa di kolong suluh menang si Aki meme nyaba baheula ngalaan. Geuning jeung si Ujang di dieu jeung salaki maneh nyai ngalana. Kewang telepon atuh nya. Ai ieu nyai naon ieu? Ieu teh beca. Oh, cabe. Nya bising ke uih balik kana ieu mah. Jadi ayo wayah kieu masuk muriang ti di sini. Nya tak disimutan ieu teh. Oh. Dang deg-deg cenah hirup ieu muriang. katunya. Nya sok. Duh. Sendiri. Kita lain. Kudu kumaha ngadiukan. Sok kudu aja nya. Nyaya. Geus cangkeul. Sabaraha eta sahijina? Ya teh biasana mah sapi jual sakieu teh kurang salawe. Kurang salawe teh sabaraha? Sabaraha we nyai di dona beuli kana kalapan ini. Nya berenang 2.500 dua we nya. Duit sabaraha? Eta sabaraha? 2.500 nini. 2.500. Nya. Teuh teu naon ini mah. Teuh eta duit lah. Teh heula ieu kalapa sabaraha hiji? 2. Heuh bener 2 eta duit. 2.500. Beukeun bae 2.500 nya. Tah nini mah cek nini tadi duit 2.500. Ya kalapa duanya. Bener hiji duanya 2. Nuhun nyai nya. Ini itu di bawah duit dan dibakal. Kalapana dibakal. Cek nini duit sabaraha eta 2.500. Beuh cekeng eta duit ka dieu nya ieu kalapa sabaraha cek nyai 2 dan ini kata salah hiji 2 bener 2 nuhun nya. Ini teu boga ujah balik. Eta si Nini ieu urangnya kal naon atuh? Heuh we atuh Ek balik mah kaburu beuting. Ek lempang nya. Lempang kapaksa nini mah. Da eueuh kanaraan bari berat ka garong kalapa ongkos ojek na sabaraha. Mending dipakeun bae tapi tak opieun menang, kueh menang, duit menang, kalapa beuteuh kami mah. Berat kami garong kalapa. Sugan teh aya nu meuli. Naon atuh kami kudu ngajual naon? Isu ka hokeun we kicimpring kami. Tuh rarapet teh. Tuh kaburu di jahitan da eta heueuh tadi nama teu boga uyah-uyah acan kami teh ngajual kalapa. Aduh. Alhamdulillah Aki teu payu kalapa ge Aki cimpring coba gorengan. Tinggal boga duit keur meuli minyakna. Nini aya kalapa. Heueuh. Naon? Bari kalapa. Kalapa. Tak geuning alhamdulillah. Kami butuh kalapa nyai. Butuh. Sok takut kami jual. Nih, Ieu teh mun teu salah mah
7 salawe ieu teh kabeh teh. Loba teuing. Erek kabeh hami dimudahkeun nyai. Lah 2 we heula. 2 atuh mantak naon mun kabeh. Kok Kon isuk deui we da. Bapakna eueuh, ana macan balik kapan ke burit balik mah. heeh atuh teh naon kok. Mawa we heula 2 euna mah. Heeh, tah 2 kop. Eta teh meureun anu 2 teh 5 salawe 47 kop bae 5.000-an tah 2. Hitung-hitung mere sabarehnya. Heeh. Kami butuh duitna keur meuli uyah, keur meuli bawang, teu boga duit si akitan besok. Gitu sok. Ya atuh ayeuna mah kieu we nya. Kalapa marek di bawah heula di anyur. Tah meureunnan. Leuy, kumaha maksudna? Eta kalapa di bawah. Di bawah kalapa mah. Eta kalapa. Oh, Astagfirullahaladzim. anyuk heula da teu boga duit. Lah nganyuk-nganyuk terpercaya kami mah. Di bawah we nya mah kurang. La ilaha illallah meureun kami teh karma. Ayo hikban batu ngajual kalapa. Geus ayeuna mah madi deui geuningan heuh karasa ayeuna mah nipu ka batur kami ge aya nu nipu. Padahal geus atoh kami teh boga duit keur meuli uyah, keur meuli bawang. Geus madi deui. Ayeuna minteran ka batur ding kami aya nu minteran aing mah geus kajen teh nyaek ngejo.